Mitra kaum dangu manga urang lajeng deui hanca dongeng nu katuna kamari. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para mitra nu sami-sami ngabandungan di acara anu kamari urang patura ya ayeuna patepang deui para mitra. Anu kamari diteundeun dihaneuleun sieum dituna dihanyuang siang cenah ayeuna urang guar deui para mitra. Urang guar deui urang pedar deui urang teraskeun deui hanca dongeng nu katuna kamari. Ayeuna teh nincak bagian ka-38 carios nyamung judulna Musuh Warisan Karya Kiliksan. Nalika urang paturai kamari, dongeng teh parantos dugi ka nalika urang nyaeta nujuna Citrasena ka lembur Cihaur samalah parantos dugi ka bumina di bumina Mat Jalil namung aya Mang Jured teu terangeun yen nu asup teh sabenerna mah Citrasena. Mangga wilujeng ngadangukeun bae ka para mitra sadaya. Kumaha atuh Mang Jured para mitra sabada ningali aya jelema asup teu pupuntenna. Sia, hayam. Kunaon sia? Enggah ka imah manusia teu pupuntenna heula. Dasar hayam teu gableg kinten-kinten sia. Hayo turun ka ditu. Poe juragan Jalil keur teu narima semah deuleu. Komo nu caladaog kawa sia mah. Kurang ajar sia, turun kan itu turun kurang ajar sia. Cek si Jured bari nyurung nangtung terus nyurungkeun dada Citrasena. Uguh we tu para mitra sadaya. Citrasena nafsu datang capek disampakeun kudu ngamek kalawan teu nyarita. Siuk ka bro. Aduh ampun. Aduh. Cek si Jured bari nyekelan dada. Lantaran sakilat ditumbuh ku peuleup Citrasena. Koloyong kubrag si Jured nyang porah dina sisi bilik. Ari batur si Jured barang nepo si Jured rubuh meningaranyung. Sabab disangka Citrasena garong da puguh sarua teu apalin teh. Kalayan teu loba catur serepet nyabut bedog siwa diheumatkeun kana beuheung Citrasena. Tapi Citrasena teu ngejat ngan siap leungeun musuh ditewak terus dipurilitkeun dibarengan ku leungeun kenca nu mukulu angeun musuh. Siuk keduk. Musuh Citrasena ngagoak. Tapi teu dibere kasempatan leungeun katuhu nu masih keneh murilit ditarik ka handap sakaligus. Dibarengan ku tuur anu ngajaul ngagajul ngajul gado. Srek kiuk cetruk aja. Aduh. Koloyong kubrag batur si Jured ngalumruk sisi panto. Dir simut dan dilumrukeun bari samutut ku getih huntu dua sikir racleng laluncatan. Ari si Jured bareng jeung baturna rubuh sakilat ngarengkas suku Citrasena. Tapi Citrasena waspada jung sukuna nu rek direngkas teh diangkat. Hiuk dat bitis si Jured dijejek satakar tanaga. Koak si Jured ngagero meuni mata kuatir lantaran bitisna karasa seul meuni mereng teh. Aduh. Cek si Jured meuni terus kokosodan jiga hayam tas dipeunci. Nampok itu cakakak Citrasena seuri menipok nyarita. Kunaon gogosodan Mang Jured? Abong jawara ngabagiakeun kanu datang teh ku peureup. Sok geura hudang Mang. Cukup sakitu ge sasalaman malah. Cek Citrasena bari ngalejeg nulak cangkeng ari ti jero imah trojol nu bijil. Lantaran ganengeun ngadengeun nu brag-brig brug jeung patinggarero. Barang breh kaluar teh Mat Jalil manehna lulungu keneh da ka karahudang sare sakitu tengah poe. Tapi da puguh nu beunghar atuh para mitra. Masih rek sare sapoe jeput tidak moal anu nyare. Barang ret Mat Jalil nempok ka Citrasena nu keur nulak cangkeng udig nafsu. Komo barang ret ka si Jured anu ngarengkol mah nafsu beuki ngagedur. Amarah teu kawadahan gantawang nyarekan. Manusia bangka waras ya. Kunaon sia nyeun kaributan di imah aing ha? Rek sosoro koyor sia teh. Aing keur ngeunah-ngeunah molor diganengan sia. Untung aing teu modal alatan reuwas. Saha ngaran sia ha? Ceuk Mat Jalil. Bari molotot huntu kekerot nahan amarah dua leungeun meuni ngajerebebeng nulak cangkeng. Hun hatunan rada luhur ampir kana iga burung nempo bapana kalah kapopolotot cakakak Citrasena seuri deui. Kutan kieu ari daji jawara ye. Datang ka imah ku bapa disentak, ku badega disepak, buah-buah ku indung oge nya ditalapung jigana ye. Tapi teu naon lah. Sabab geus jadi jawara ieu mah.
cek Citrasena jola-jolan. Nalengkah rada panjang maksud rek asup ka jero imah, hayang nepungan indungna, naharek nyarekan kawas bapana atawa moal. Tapi kakaraget tilo lengkah dihalangan kumat Jalil bari mawa, bari nanya semu kaget. Ke ujang, saha teh ai teh ha? Nah, make ngaku-ngaku bapak kakula, jeung saha deui nu nyepa ka ujang? Cek Mat Jalil bari gigisi. Citrasena reglempang nangaran negpok ngajawab bari molotot ka bapana. Anu nyentak Mat Jalil nu nyepak Mang Jured. Malah si eta teh make ngadek segala. Untung kuring tangina lantaran geus jadi jagoan ieu mah. Jawab Citrasena bari nunjuk ka batur si Jured. Nu masih keneh ngaringkuk. Ngadenge caritaan Citrasena leng Mat Jalil ngahulang. Terus halisna kerung jiga nu mikir. Sabuat kitu korejat si Jured hudang terus molotot ka Citrasena. Ari Citrasena meningarenya gancang masang kuda-kuda. Bari malik molotot ka si Jured, dua suku digebligkeun nepi ka palupuh pating korokok si garek remuk. Nempok itu si Jured rewaseun terus undur-unduran bari muringi spok nyarita. Ke. Lalu kasep ujang alah ulah kitu. Ulah luluasan. Aduh, kepun mang bade tumaros heula. Nu piye teh nu katelah jang Citrasena sanes. Bener Mang Jured. Iya si Citrasena jago citutukan Gunung Cakrabuana. Murid kadua ti si Gunul nu kawentar Jawara Sakti. Sok maju deui Mang Jured, bisi hayang ngajajal pangarti kuring sanggeus jadi jagoan. Jawab Citrasena bari tetep masang kuda-kuda. Si Jured cakakak siri tidak bakating ku bunga. Halo. Moal kumawan tun ngajajal pun mang moal. Tadi ge parantos wareg nun. Alah. Ieu tarang bancunur keneh tilas nubruk kumpak. Alah. Atuh bitis pegel keneh tilas dijajak. Aduh. Kutan kitu ari geus jadi jago. Minangka punten teh bobo jabrod we nonyok, aduh, hatur nuhun kata bibisan kupun Mang Cet, kumaha da Mang? Cek si Jured terus nyolongkrong ngajak sasalaman, gap ku Citrasena di tampanan bari nyarita. Bener gitu Mang Jured, syukur atuh ari katarima mah panampiling ti kuring. Nganamun kurang minta deui we nya, kayan kuring lah, ayeuna pangesto teu kurang naon-naon. Bapak, ya abdi payah, pun Citrasena. Gera bagiakeun Bapak, abdi parantos jadi jago, parantos jadi jawara. Cek Citrasena. Nabeuh maneh bari nyolongkrong munjungan ka bapana. Tapi kalakuan jiga kasasama we, suku ngajegang sirah dangah ari kumat Jalil gancang di tampanan bari nyarita semu gumbira. Waduh, heueuh bagea kasep anak Bapak. Hampura Bapak teh kalaka ngabagiakeun ku sentak senghol jeung hauk polotot kawas ka musuh. Lantaran atuh kahiji Bapak teh lulungu keneh ka karah udang sare. Atuh kaduana Bapak teh meuni asa ka badi langit. Sora meuni ngageleger, meuni ngaguriyap alias kalingdap. Da eta atuh si Ujang ayeuna jadi gagah jeung ganang, keker jeung pikasieun. Sok atuh dari ukainya, piraku ngabagiakeun kanu anyar datang buat marasang kuda-kuda ieu teh. Cek Mat Jalil bari gek manehna diuk pangheulana. Atuh gancang ku sarerea ditarurutan malah mah batur si Jured ge maksakeun diuk sanajan dadana karasa eungap nyeri. Terus nyarane dina bilik rek nyarita ngilu ngabagiakeun teu bisa. Lantaran bibir karasa peulih nyanyautan urut diajul ku tuur Citrasena. Ngan untung si Jured hideng ngawawuhkeun pokna teh. Yang Sena ieu teh rumurungkut teh bari nyarane kana bilik teh. Anak buah pun Mang minangka gaganti si Burik jeung si Koret. Ari ngaranna teh Pun Karso. Kumawulana ka tuang rumah teh kakara 2 tahun. Jadi ka Ujang mah nya teu acan kenaleun nu maca hampura we lah. Tadina rajang ka Ujang nun. Cek si Jured bari nunjuk ka si Karso. Citrasena gancang ngareret pok ngajawab. Oh, ieu teh batur Mang Jured. Hahaha, hampura tuh euy, kuringnya. Sugandeleun pangawal bapak kuring atuh. Baru dihandam ku jurus pancur rendang. Ku kuring teh. Hahaha, kumaha karasana euy? Cek Citrasena. Bari nyodorkeun leungeun sabelah gancang ku si Karto di tampanan.
tapi teu nyari tangan seukur ungeuk we. Nempo si kitu si Jured kaget pok nanya. Kunaon sia maneh ngadak-ngadak pireus ho? Hayu eta bagiakeun juragan Anom. Apa dia jalmina nu sok dicaritakeun ka maneh ku Mang teh euy? Cek si Jured bari nepak pingping si Karso. Si Karso gancang mangut tanda ngarti terus ngarampaan bibir lalaunan bari ngiceupan ka si Jured. Cakakak si Jured seuri sarta pok nyarita deui. Kapatil maneh teh sok? Keun wae euy. Hitung-hitung perkenalan, jamak jago malah. Sakitu mah untung saukur jeding bibir. Cek si Jured bari nyerenge. Baturi putih kalaka disebut untung. Si Karso teu ngeunaheun disebut untung ku si Jured. Lantaran nu nyeri teh lain ngan bibir wungkul tapi huntu oge coprok sadua-dua. Atuh pok maksa ke nyarita tapi rero da bibir teu bisa mata nyarita bari calawar. Cek si Karso teu pika arti ieu nyaritana. Puguh si Jured jeung Citra Sena karageteun malah Mat Jalil celok. Kalila Mat Jalil nyarita ka si Jured. Jured, kunaon eta si Karyo ha? Walah wah weuh jiga nu kasurupan. Cigra pacarangna euy. Panas henteu? Cek Mat Jalil bari ngareret ka si Jured, pok si Jured ngajawab. Waduh, duka kunaon atuh juragan da terima waras si Karso teh. Tapi duka upami ka teu pancurig jarian mah, cicing urang pariksa. Cek si Jured ragama ngarampa. Tarang si Karso. Burilak panon si Karso teh ngaburileng ka si Jured, pok nyarita tetep rero. Cek si Karso bari ngacungkeun leungeun. Maksudna mah ulah kitu cenah Kang Jured. Tapi da puguh rero ku si Jured teu kahartieun malah kalah kapating barakatak jeung sirikeun. Si Jured pok nyarita deui. Karso, ari maneh kunaon euy? Cing balikan deui caritaan teh. Tapi sing kaharti ku dewek atuh sok balikan deui. Cek si Jured bari neuteup ka si Karso. Pok si Karso nyarita. Aduh, cek si Karso nyarita tetep kawas tadi. Maksudna teh kieu wah. Untung-untung 70 sabab nu nyarita lain bibir wae cenah. Buntut coplok 2 siki. Kitu maksudna si caritaan si Karso teh. Tapi tetep ku si Jured dengartieun. Sajongjongan mamanehna kalah ka ngahuleng. Kitu deui Citra Sena jeung bapana sarua pada ngahuleng. Dina hatena mah hayang seuri tapi ditahan bisi si Karso bener-bener kasurupan. Telila kojengkang si Jured ngajengkat. Terus ngagidig ka dapur ari datang deui bari mawa areng sagede inung suku. Geek diuk deui dina urut tadi telila pok nyarita ka si Karso. So, dewek tetep teu ngarti kana caritaan maneh euy. Aku lantaran kitu lamun bener-bener eling mah teu kasurupan. Cik tulis caritaan maneh teh nu bieu. Tadina tihang ku ieu yeuh. Cek si Jured bari mikeun areng ka si Karso. Gap ku si Karso di tampanan bari ungeuk teu talangke gutrut si Karso nulis dina tihang. Ku areng didaradadkeun ti luhur ka handap tetela si Karso teh calakan. Nulisna sanajan ku areng ge alus jeung babari dibaca ku batur. Barang tamat nulis ger nu tiluan seleusirian. Malah si Jured meninya kakak nepakan tak-tak si Karso, pok si Jured nyarita. Kutan maneh teh kapapatenan so. Keun bae lah. Rugi huntu 2 majamak sakitu mah. Ngan moal disebut untung atuh ayeuna mah euy. Lantaran tetera rugi maneh teh nya. Ngan wayahna ti ayeuna kahareup maneh moal diajak ngobrol. Lantaran cumah da teu bisa nyarita. Ngadengekeun we lah. Anjeun mah jadi pendengarnya. Sok cicing. Juragan sumangga nyengakeun ka salira bade dikumaha saterasna. Cek si Jured bari ngareret ka Mat Jalil. Gancang Mat Jalil ngajawab. Ieu euy. Tihang imah dewek nu dicura-caret ku si Karso, kumaneh kudu dibersihan heula. Sabab maneh nu nitahna. Saterusna si Karso ubaran kumaneh. Karunya ulah diantep euy.
tak engke lamun kabeh geus beres, urang ngadengikeun lalakon Citrasena sok laksanakeun. Ari maneh ujang, cik barang dah heula ka itu. Neangan we ku sorangan, ulah ngadaguan di berean. Lantaran indung maneh mah keur eueuh. Reka pasar cenah bebejana teh, jeung ka itu. Cek Mat Jalil bari ngareret ka Citrasena. Pok Citrasena ngajawab. Mangga Pak, lapar kuring ya. Masih jagoan ge ari dahar mah hayang Pak. Cek Citrasena koloyong ka jero imah. Anu saterusna mah trong-trang di dapur kakaratak neangan dahareun. Ari si Jured najan sanajan bari camerut ge teu burung nurut. Terus manehna meresihan tihang nu lamedong tapak areng. Bari digawe si Jured ku kulutu sorangan. Aduh, teu-teuingeun si Karso. Aing nu nitah, aing nu kudu meresihan. Dipikir-pikir bet katempuhan buntut tihang aing teh. Jama kudu ngubaran raheut si Karso, ari nu nyiksana panjang sena. Aing nu katempuhanana. Bener-bener sial hirup teh ah. Iraha batur ciga aing atuh. Cek si Jured bari mata buburilakan ka si Karso. Nu keur ngeunah-ngeunah nyarane kana bili. Ari Mat Jalil ngelepus bae udud bangun nikmatin akar. Para mitra kaum dangu heureut sawatara waktu. Si Jured geus beres pagaweanana atuh Citrasena geus beres daharna, malah sararea geus dariuk ngariung ditepas, tekung silila pok Mat Jalil ngamimitian muka carita. Sena anak bapak, ari bapak teh kacida ngarasa bungana, nempuh hidup datang teh. Kahiji ngarasa bunga dume hidup salamet. Atuh kaduana, dume hidup geus hasil ngulik pangarti ngala pangabisa. Malah cek hidup mah geus jadi jagoan cenah. Tapi di sagigireun ti ngarasa bunga teh bapak ge. Ngarasa cangcaya, sok sieun pagawean hidup teh taya hasilna. Lantaran cek pamikir bapak mah yeuh. Dina sajeroning hidup guru kasih gunul teh. Tangtu murid-murid si Supala jeung si Supalana ge geus ningkat pangabisana. Meureun kitu ge. Tapi sok sanajan kitu, Bapa percaya kana kagagahan aki hidup, nyatana naga suni. Kitu deui si gunul guru hidup. Tah, pikeun ngaregreukeun hate Bapa. Bapa teh hayang nyaho kana lalakon hidup teh. Salila ngalalana neangan luang teh. Cik dongengkeun ka Bapa ayeuna. Cek Mat Jalil bari nyerebung niupkeun haseup padudanana. Ari panon meletet ka Citrasena nu harita mendeko sila hareupeun bapana, teu lila pok ngajawab. Bapak, abdi satadina mah ngarasa agul, ngarasa gede hate. Jeung ngarasa reueus ku ayana abdi geus hasil nempuh pangajaran ti si Gundul. Malah ku si Gundul abdi teh meunang pujian. Cenah mah pangabisa abdi teh geus bisa mapakan burhan lanceuk sapaguron abdi. Tapi barang ngadenge Bapa nyebut kencang caya, buat ngalalap deui ka agul teh, jeung ka reueus teh. Lantaran asa teu ditarimakeun ku Bapa. Padahal abdi salila 10 tahun estu lara balangsak sagala ripu. Pake rangsak dahar kurang sarengan saukur ngagoledagna cadas, nginum cai atah. Ari minangka keur hiburan pikeun ngababaraha teh, ngan saukur mudag-udag mencek di tegal eueuh. Tapi abdi harita teu boga rasa kaduhung. Teu boga rasa hoream, kayakinan estu panteng hayang ngabakti karu jadi kolot. Ku jalan nedunan kahayang aki jeung kahayang Bapa. Yen abdi kudu jadi hiji jago pikeun ngabasmi si Supala. Ayeuna pagawean abdi geus hasil, tapi naha Bapa wani nyebutkeun masih kene cangcaya. Naha abdi teh perlu nemongkeun kagagahan ka Bapa. Cik abdi bere heula jawaban samebeh ngadadarekeun lalakon abdi. Lantaran asa capek gawe teu kapake mun kieu kaya nama. Cek Citrasena nyarita rada nyeuneu. Dumeh ngarasa teu ngeunah ngadenge caritaan bapana kitu. Ari si Jured jeung si Karso meuni pati ngararanjug ngadenge caritaan Citrasena. Bet teu disangka sacongo buuk anak jeung bapa teh geus heubeul teu papanggih, kalah jiga-jiga rek parasea. Tapi teu bisa majar kumaha si Jured jeung si Karso bati colohok we bengong, bari hatena mah deg-degan. Malah Mat Jalil gerada reuwaseun tapi teu nemongkeun semu. Pok nyarita bari seuri leutik jiga nu ngahaja pikeun nutup kareuwas.
Sena anak bapak. Ulah salah hadi anaki. Bapak mangarasa Cang Jaya sote lain Cang Jaya kana gagagahan hidup. Tapi Cang Jaya kana kekuatan paguron si Supala. Sok sieun hese ditembusna. Tak kitu sanya nama. Jadi ari katanginasan jeung kagagahan hidup mah bapak teh estu percaya 100%. Lantaran bapak neuneun kepercayaan, aki hidup anu geus puguh kamampuanana kitu. Komo deui hidup geus diwarah ku si jawara gagah di Gunung Cakrabuana. Omat hidup ulang ngarasa leutik hate, malah kudu ngarasa reueus peda cita-cita hidup geus laksana. Kitu deui kahayang jeung harapan bapak geus ampir ngawujud. Bapak teh teu kira-kira ngarasa bungana. Tak kitu sabenerna mah anaking. Cek Mat Jalil ngan nyarita leuleuy. Kitu oge ari hatena mah tetep ngarasa reuwa sok sieun anakna katutuluyan ngambek. Tapi pok Citrasena ngajawab. Hahaha. Kitu maksud bapak teh. Sugan de Cang Jaya kana kagagahan kuring. Teu kudu hariwang jeung kudu ngarasa melang perkara si Supala mah bapak. Dandaran kuring ti susu tidungdung 10 tahun dilana, apaan pikeun ngayonan si Supala. Kunaon bapak mangga ngarasaon cewang? Calik-calik we bapak mah, terang beres we. Malah moal lila-lila deui gelah. Moal lila-lila cicing kuring di imah teh. Isuk pageto tangtu bakal miang pikeun ngajorag si Supala. Kitu pemaksudan kuring teh bapak. Cik Citrasena nyarita tenang deui. Sarta paroman marah mai. Kitu deui nu ngadarengekeun ari nempo Citrasena semu bungah mah sarereang ilu bunga. Atuh gancang Mat Jalil nyarita deui. Bener. Bener katarima pangabaki hidup. Keun di mimiti poe ieu mah bapak teh rek senang-senang. Sagala rupa bang balu hate bapak sagemblengna dipasrahkeun ka hidup. Bapak mah percaya 100% yen hidup bakal bisa ngubrak ngabrik paguron si Supala. Tah, lamun perkara eta geus hasil tangtu hirup urang bakal leuwih senang jeung tenang. Lantaran geus moal aya deui nu dipikasieun pokona mah. Tapi samemeh hidup miang ka tempat si Supala, bapak terek amanat heula. Oma sing ati-ati, sing taliti, sing waspada jeung kudu asak perhitungan. Lantaran hidup datang ka ditu teh lain kudu nyebakeun nyawa atawa badan, tapi kudu ngarebut kaunggulan. Sarta balik deui ka dieu bari mawa kabungah jeung kamenangan. Harapan bapak ge, yeuh, sakabehna aya dina tak-tak hidup. Lamun hidup gagal hartina harapan bapak hancur, sakitu amanati bapak. Iraha hidup rek miang, rek mawa panakawan sabaraha urang. Lamun perlu ayeuna kene bisa dikumpulkeun, sarta bayaranana rek dibayar ti heula ku bapak. Sangkan dina ngalaksanakeun gawe segut jeung pinuh ku semangat, kitu. Cek Mat Jalil bari netep ka Citrasena. Tetep seukeut ngandung harapan komo da ina Mat Jalil teh beuki ngolotan. Tangtu sagala rupa harapan Mat Jalil bakal tamplok ka Citrasena. Da puguh anak ngan hiji-hijina. Nu diwariskeun teh estu sagala rupana kamusuh-musuhna diwariskeun jiga nu hayang lugina pisan. Ngadenge caritaan bapana kitu, pok Citrasena ngajawab. Hahaha. Tong salempang pak. Sagala rupa pangabisa kuring rek diketrukeun pikeun yang kalak si Supala. Alah, pira kadal si Supala. Bapak mah tinggal tarima beres, seterima bersih. Moal dipenta biaya itu iya, teu kudu ngagaji panakawan. Teu kudu ngaluarkeun waragan gede pikeun ewak si Supala mah. Ngan memang ari indit kaditu kuring perlu batur. Tapi moal loba-loba cukup lah. Ini kumang jured we sorangan. Ari nu sejenna masih ngajaga bapak we di dieu. Apaan Mang Jured mah bayaranna ge geus teu kudu dihitung deui lain. Pokona mah sagala rupa kaperluan saboboe Mang Jured kudu dicumpunan ku bapak. Ulah medit kawas geus-geus mata kesen itah. Ari inditna lamun teu isuk nya pageto, lamun teu pageto nya pageto amat. Lamun teu pageto amat nya pageto pisan meureun. Pokona mah kumaha kuring we lah. Sabab kuring perlu ngalintuhan heula awak jeung ngumpulkeun tenaga. Ngan samemeh kuring indit ngajurag musuh bapak. Unggal isu kudu nyadiekeun madu nyiruan jeung nog hayam. Bangsa obat-obat kuat ayakeun kabeh, sakitu bapak. Cek Citrasena rarat-reret ka bapana jeung ka si Jured. Oh, soal nu kitu
Haha, tong salembang anaki. Tangtu sakabeh kahayang hidup bakal dicumponan. Perkara Mang Juret bae urang caekeun gajina. Tapi digawena kudu leuwih soson-soson sia Juret. Perkara pedit atawa cap jahe, tangtu bakal dirobah ku Bapak. Atuh madu ngahunyu tuh dina bilik. Lenteren Bapak mah ngingu nyiruan. Nog hayam pabalatak moal kurang. Nog buyuh ngawuk-bruk tara sungung. Bangsa obat-obat kuat ulah salembang. Meuli sapeti. Duit loba sagala rupa loba. Rek mikiran naon deui, cek pikir kadinya. Geus, perkara eta mah tuna. Ayeuna Bapa hayang nyaho lalakon hidup. Salilah ngalalana niangan ilmu panemu dina widang karongkahan, kagagahan, kadugalan, kawedukan, jeung katanginasan dina ulin silat. Sok caritakeun, Bapa ge hayang nyaho? Ceuk Mat Jalil bari ngagilirkeun silana. Kitu deui si Juret jeung si Karso menipati garitek ngarekepkeun sila. Tiluan siap sadia rek mukakeun ceuli pikeun ngadengekeun lalakon Citrasena. Tok harita para mitra Citrasena ngajawab. Nyaheug atuh kuring rek dicaritakeun ye ku kuring. Mudah-mudahan aya gunana pikeun Bapa jeung Mang Juret. Sugan we ari geus nyaho kana kasangsaraan kuring mah. Bapa jeung Mang Juret bakal leuwih ngahargaan kana hasil capek kuring. Sok baranungan, kieu geura lalakonna teh. Ceuk Citrasena. Bari derak-dak nyaritakeun lalakon ti mimiti manehna ini ti Ciloa Kemar nepi ka patepungna jeung si Gundul. Terus dicaritakeun lalampahan salila turun Gunung Cakrabuana. Malah sakur nu karanapan kabeh ditetek. Taya nu kaliwat Citrasena ngahaja nyaritakeun salse jeung antare. Malah sakapeung masok diselang ku heula ku udud atawa nginum bari nginget-nginget pangalaman nu geus kaliwat. Mat Jalil para mitra jeung si Juret katut si Karso dina ngabandunganana meuni pogot naker. Omo dina palebah nyaritakeun tarungah meuni colohok-colohok. Meureun keur ngalapangalaman pikeun namahan pangaweruh dina widang ngajawara. Sanggeus sakabeh pangalaman Citrasena dicaritakeun, terus Citrasena mungkas lalakonna. Tah sakitu lalakon kuring salila 10 tahun teh Bapak. Ditambah deui ku lalakon ngalalana neangan pangalaman aya kana 14 bulan. Digana umur kuring teh geus kana 17 tahun ye. Awak kuring geus cukup kuat pikeun darung, pamikir kuring geus leuwih panjang pikeun ngabedakeun mana musuh mana balad, sarta hate kuring geus teteg pikeun narima naon-naon nu bakal tumiba tina hasil pagawean sorangan. Ceuk Citrasena. Bari ngarenghap narik napas panjang, sarerea jadi ngarilu rumenghap jiga nu ngarasa capek. Sarerea arungut-unggutan bari nyawang kana lalakon Citrasena nu bieu dicaritakeun. Sajongjongan mah pating haruleng bae jiga beak piomong. Sanggeus rada lila kakaramat Jalil nyarita, Paroman bangun gumbira, maklum anakna geus hasil maksud. Oh, syukur anaki. Ari dili kana lalakon hidup nu bieu dicaritakeun, tangtu pribadi hidup ayeuna geus leuwih buleut. Lain bae ningkat dina widang pangabisa, tapi tangtu pikiran hidup geus leuwih dewasa. Tak kulantaran kitu, Bapa amanat sakali deui. Omat ulah rek poho kana papatah jeung pamenta tinu jadi kolot. Sabab terus terang, lamun hiji jalma pangartina deet keneh babari pisan dipangaruhan ku jalma sejen. Komo ari kudu jadi kolot nama? Contona hidup ku Bapa. Tapi lamun hiji budak umurna geus ningkat, pangabisana ningkat, pangarti jeung pangalaman geus namahan, biasana sok aya hate hayang ngalawan kanu jadi kolot lamun aya katu panuju. Tah, ieu nu dipikasieun ku Bapa teh. Tapi Bapa mah percaya ka hidup. Tangtu salilana bakal satia jeung satuhu kanu jadi kolot. Lain kitu anaki. Ceuk Mat Jalil nyarita kitu bari hatena mah ngadak-ngadak keketegan deui. Aneh bet ngadak-ngadak aya rasa anu kakara harita timbul. Hariwang jeung salempang bet jadi namahan. Padahal lamun dipikir Mat Jalil teh kudu ngarasa regreg. Lantaran geus boga tameng dada jeung boga gunung panangeuhan, nyatana anakna nu geus boga pangarti.
tapi teuing naon sababna lantaran Mat Jalil sorangan anu ngarasakeunana teu bisa neguh. Urang pada ngabandungan bae para mitra. Ari ngadenge kitu Citrasena rada ngarenjag pok nyarita. Ai. Nah, Bapak geus pok-pok deui nyarita kitu. Ceuk kuring ge tadi Bapak mah ulah loba pikiran Bapak, ulah salempang, ulah hariwang jeung ulah cangcaya. Pasrahkeun we sagala rupana kumaha kuring. Keun ulah mikiran nu lain-lain barina oge. Bapak mah terang beres we lah. Oh, syukur anak king syukur. Eta ge kaharti jeung katarima pisan ku Bapak. Tapi dari hiji Bapak kanu jadi anak mah tetep we sok ngarasa melang. Sok sieun pinanggi baheula. Ngan sakadar akibat tina salah mikir. Atau Bapak teh ngarasa hariwang sok sieun hidup kasasar pikir. Lantaran hidup teh ayeuna mah geus pinter. Ari sabab teh kurang-kurang hiji anak ngadak-ngadak uang kelang jeung bengal di mana geus pinter. Sabada dimodalan jeung disakolakeun ku kolotna. Dicare kitu mantangul, dipapatahan ngalawan, dielingan malikan. Lantaran boga angkekan yen dirina geus pinter. Rasa maneh geus sakola luhur. Nu akhirna kolot teh dianggap bodoh. Padahal manehna ge pan bisana pinter teh apan tina pangdorong tinu jadi kolot. Memang eta oge ari pangarti kolot mah teu sabaraha. Tapi dina luang jeung pangalaman mah meunang keneh. Sakitu kahariwang Bapak teh anyaki. Ulah jauh teuing mikirna tuh Pak lah. Batur mah bisa jadi kitu, tapi pikeun kuring mah moal pikeun ka kitu. Sing percaya we ka kuring tuh Pak. Pira aku kuring rek mantangul. Era atuh kuring teh. Percaya, eta ge percaya. Bapak teh 100% percaya. Percaya. Ngalah percaya ge lain 100 deui 1000 buah persen teh. Geus lah ulah dicaritakeun perkara eta mah. Ayeuna Bapak rek nanya heula ka si Jured. Jured, kumaha ilaing sanggup marengan anak dewek? Lantaran cenah anak dewek ge nyerang ka si Supala, rek duaan cenah jeung ilaing. Cik dewek bere jawaban nu pasti euy. Cek Mat Jalil bari ngareret ka si Jured. Panon neuteub seukeut kana beungeut si Jured. Jika nu hayang nembus dadana, pok si Jured ngajawab kiatna kerat. Kan tenan atuh sanggem mah kulan. Mangko abdi teh gaduh keneh tagiheun ka anak buah si Supala teh. Jadi asa kalarosan pisan supaya mi abdi kedah nyerengan sajang sena mah. Keun ulah salempang juragan. Tangdos ku abdi di sarengan sanaos mulan malena kitu sawios kulan. Jawab si Jured. Bari diuk ngesod ka hari. Mat Jalil rada kaget pok nanya. Ke. Dedengian teh boga keneh tagiheun. Nya ngahudangkeun naon sia Jured? Asa teu ngaji dewek. Ali juragan, apa nabi teh kantos nganyukeun parabot tina beusi kabungkur. Kaya ning pati, kambak, bedog, pacul, koren, peso cukur, sareng sajabina. Tah, harita teh nalika aya keneh jangsena di ditu, hari perjanjian bade ditagih ungasa si Inu. Janten dikiri di teh gitu. Nang indugi ka ayeuna parantos aya 10 tahun teu acan ditagihan. Mangkaning satanggungan mayeg payu kabeh atuh dianyukeun. Da kahiji eta juragan. Hari kedua, abdi teh bade nagih hutang nyawa ka si Ikung, nu kabeneran aya di dinya. Janten engke lah, jang Citrasena nyenak nyawa si Supala, abdi mah bade niir nyawa si Ikung. Kitu pamaksadan teh juragan. Cek si Jured bari nyerengi. Oh, kaharti. Oh, syukur atuh ari boga sambeureun mah. Oh, jadi moal gaplah teuing beureunya. Init-initan ka Ciborelang teh. Tapi bener henteu teh asa kurang percaya dewek mah ka maneh euy. Ih, laras juragan. Teu percanten mah taroskeun we ka jangsena. Malapan jangsena nu kagungan hutang ka abdi. Margi nganyuk peso cukur, teu acan mayar rugi ka ayeuna. Cek si Jured ngareret ka Citrasena. Citrasena teu kudu ditanya deui gancang manehna nyarita lantaran asa diingetan ku si Jured. Bener pisan Bapak, abdi gaduh hutang peso cukur hiji. Nanging tos dipanyer setengahna, ari pesona potong, terus dipasihkeun ka Mang Jured. Lain janji bade digentosan kuno enga. Nanging duit kadanget ayeuna teu acan digentosan, jadi boga hutang teh Mang Jured. Wah, ujang mah jamah kue atuh sakitu mah. Make jeung ditagih sagala. Alah, lamun geus bayaran ke dibayar ku Mang. Aya menuju sakuraca Mang teh. Alah, ripuh.
Oh, nya cenah naon da kuring teu nagih. Malah urang anggap lunas we lah. Tapi kuring aya pamentah ka Mang Jured, kumaha sanggup? Nyun genaon jang, da Mang mah teu gaduh naon-naon. Aya dua pamentah kuring, kahiji rek menta badog anu alus, lantaran badog kuring murag di jalan, kadua rek menta peso cukur. Wah, peso cukur deui sarua we jeung nagih atuh cenah. Cenah ujang rek dianggap lunas. Tapi nah atuh nagih deui, teu puguh ieu mah ujang mah. Ari perkara badog mah tong salampang, Mang boga 5 badog. Tah, kalau peso cukur mah bingung Mang teh jang. Cek si Jured bari garo-garo teu atil. Waktosna CF para mitra saya dugi ka dieu heula nya. Mangga enjing urang teraskeun deui hanca dongeng nu katuna ayeuna. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Urang enjing patra patepang deui para mitra dina kaayan langkung sehat batan ayeuna. Ayeuna mah sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Kitu cenah para mitra. Mangga atuh para wargi sanesia kirang sono aya sono nama kabina-bina, sono nama taku hoyong teras we ngadongeng. Namun waktos di batasan dugi ka dieu heula mangga wilujeng kantun bae permios.